kuning awita Bismillah damel wiwitan mugi Gusti nang tayungan nyebat asma niawidi ulo beong dina seni sakadar dog pangrewong semasungkung kepiato nyanggakeun kasadayana nyanggakeun sabrang salayan bekat cabe mangan pajangkeun seni kagungan ngelubeung dina seni siribi anu asli laku lampanu utama sae budi jeung sasama nyagakeun kehormatan dirobongan mugi katampi kalayan kabingahan haturan disarangan teka dati os dadatri awodoro pamiarasa nomolia rambang saparakanca pinotonan nuka piarasa seni lain gawean ikang tapi pikir yang imudi aturan budina kodot tameng jasa sami taralali aturan kasaderek panganten atanapi ka keluarga ti panganten nyagakeun ngiring kaul sor ka parayun kangge dedel doa cenah cu kenang-kenang kenang-kenang di bubola ngarayang kena dama di kukundang tiba budak baca kes kedemang jadi tontonan pamiarasa no mulia rombongan saparakanca bentana no kapiarasa teleokong asrak bakma kembang mawar kacampur kacapire sumablah loba kahayang hati mata geri pikir geri pikir kapayun
tawis ku nampina takdir tanda sadar tumarima sabab nate moal poho mamah baim nyabat asma ning pangeran aturan kawilujengan Mang Ewon ngan mongko kasenya walau kora karasa pa ngandung maksud jangan tujuan ngandung maksud babajat jeung tujuan orang sami dama perti harakat darah jatna seni ku jalan mah ati nomorane ku jalan ati nomorane ati nomorane seni mah seni seniwati kehidupan ceng anu asli di jero kalangan asli nan jaraka ajen wawangi nyangga ke sabrang lebot kama sabe mante nyanggakeun mah bapak hatur lumayan caket ke saya mah masih kapayun ala reka malang ingis dume nepang tungtungna abdi mah bingung urang Ciawi tali lamun kieu karosna mangga urang sasarangan majangkeun seni kagungan gotong royong sayona bapak kumis digarawe babarengan seni lain dagawene tapi pikeun nyang limbode bode noma kodo otami kasa sami tarlali tarlali seni lain gawene tapi pikeun
bana diri ya urang makhluk Gusti manorang makhluk Gusti karingan dunungan teu bisa mopan Wilujeng Sumping di keluarga Cirebon gitu nih. Kanggo keluarga Cirebon mangga aya nikmat duriat, urang ngadangukeun hatur nuhun. Beting harita basa kuring jeung manehna waktu patung
carita orang Cirebon mere janji dong subahan no pinoko kaendahan miganasi nemong doaan ngumbar lamunan hayang hirup orang Cirebon sawayonan anjakan nikmat Nurya tersangka bet bisa pegang horeng miyone baleba nganu kurman tak tibelah tang tuingat baca ku hari yana asih kuring nu dibikeun teh nyana geuning leungit horeng peting urang pamata tang teuingeun peting harita anu mawa kabagjaan kaasih dadah katresna hese map